atana pinalaka Suraboma atau puguh we nalaka Suraboma teh bungangang bunga hamar wata suta gilig pikeun dasar Raden Gatot Kaca. Ieu ge peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekantun ti angkatan darat Raden Antarja, angkatan laut Raden Jakatawang, tekantun Raden Abimanyu ge ngiring nyata pikeun ngarengsekeun pacogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng benteng Kikis. Gatot Kaca halumampah maksa ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kendingane pun macan-macanan sinjang kirut saja tining wayang manjat kang lumampah Gatot Kaca Pringgandani bebenteng Amartapura sok tempat di jiwa raga keur ngabelaan negara sok tempat di jiwa raga keur ngabelaan negara.
Kasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat teu apa karugian di negara Pringgandani kuha sakitu Kakang Antria ya Dimas Kakang Jakatawang Abimanyu Kaulanun kula siapkan pasukan beda ya kana rasa bisa ya serangan-serangan wa Semar kula mentarestuna wa saya Kacarios ieu Semar astaji ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati beres ya pulang ceng Kakang ilaing kade kitu cu mangga Akang euy itu di sauran Bapak boleh lah waspada uringin hati tulang kadang hati sidik malam kali ulami ketempat sokat hayang 3 tahun macu ngamui kuja genah kesenian urang teh geuningan eta hujang ikan ya pulang etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu sumohon di TPI teh jajang TPI Kakang ilaing kadete kaulan gitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang gitu nya sae ibu ring mineng kaci dulang kagagas salam kalimat dina wajah nining murad naon nepangan ka Pak Haji Sidik Pak Haji Syarif Pak Haji Ikin Pak Haji Iding aduh nuhun dah anu sami-sami nonton di TV nya siap jaipongan beres mangga Ibu Hajah Nini dalam pagi di Batan Pegaturiat Dunungan suka di beli kupati di Batan Pegaturiat
waasna asing dikeleutik kagagas rantun waasna hop dimana we ngeureunkeun teh pan aya tutupna ngeureunkeun teh lu jangan macam-macam lu sama gua lu. macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar betul. Pantesan Bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. makhluk percobaan Dianggap manusia purba, babe? Tidak dong. setengah manusia setengah setan atuh Sebab saya sakit hati nih gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh lagunya permintaan babe gue. Bapak Semar, betul? Saya ini kan disuruh sama Dumeh. Nu mata kaing hayang gerak kiamat teh kitu tah. alias itu ngomong kiamat naon batur mangarep-ngarep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudnya Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang geura nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapak doraka ti anak mun anak doraka ti Naon? Bapak mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Mani lagu jalan. Nyalakeun ieu ka pamirsa. dipirik para wiaga lusangga ngawira mana Acan. esturaos kakupingna saluyujang pribadina saluyujang pribadina Acan kene. wiaga anu nyarengan Acan kene. sadaya ngiring lagu nyangakeun kawilujeng kasadaya Dan aing mana nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apaan cek si Jebrago oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta ai kieu padayagan 50 ka handap. Dari ini kan Tah kitu tah bangsa aing mah. cek si Jebrago Tepak jaipongan beleguk. mun kita tadi atuh manehna tuh tepak Salah manehna kumaha pada aing anu mingpin. oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan gitu.
talus aya nu nong-nong. Goblok make jeung nu gelo nu teh. Jadi mau diteras ke dia teh. Atuh saya kitu. Atuh hatur nuhun asa kitu ge. Langsung. Aduh ampun panayagan. Cek sejabra ge sakitu. Nepi ka kieu-kieu nasib aing hirup pada ngaheureyan we. Akang keur suwe. Keur suwe. Karena teh semplak malin. Nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain teh euy hirup. Ku babaturan ke di bibirang. Ku babaturan di bibirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur. Dawa nu kabur. Positif kali negatif Ya. maksudnya teh kumaha Asa ku kabina-bina ceuing hirup. Oh tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah ampun. Ai lu masaona. Hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang coy. Kang bejana. Kebo Ijo. Ari Kebo Ijo teh tadi teh kepala daerah. Nya. Di dieu tah. Di Princeton. Di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti negara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajadogna teh di negara Trajutisna. Diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Hayang misa atuh ai kitu menjadi separatisnya. negara di jero negara Hayang ieu negara di jero negara. Ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentarana teh tina ganja we. Tina heroin. Penghasilan teh barang terlarang Bari daerah eta teh daerah agamis teh. daerah agamis. Trajutisna. Pada ulah kitu atunya euy. Nginu ke negara kesatuan atuh. Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si laing. Naon ka? Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara. Ti negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh. Ku musuh dipake. Pabari kaserangna bangsa urang. Ya benar. Pepeurieun belah wetan geus beunang. Nya. Kitu ceuk aing oge. tinggal imah di jero imahnya Peke pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Saya atuh. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Asarua jeung abdi. Loh. Jang. Agan. Naon? Aya serangan deui agan. Cilaka batur serangan. Cilaka batur. Cilaka. Balad-balad denawa Trajutisna ge teu kantun. Atuh ku kituna ieu Prabu Nalakasura Boma kairing ulah dia balad tamtama nyaeta disapangkeunana Prabu Batara Kresna nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingalieun. Gatot Kaca Nyadiri masih cari masih
naon kebo ijo tingalikeun kaula nu rek maju tingalikeun kaula geus make ieu tarumpah lilinggakeun sana pusaka tunggu supaya ulah loba ting korban wala dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatotkaca sae Wayuan Ibu Iin Warsina ningalaga Sepanjang orang gumelan ulah kenatnya ikhtiar kamu tututunya siang nu awan perlu disingkat upat sing upat kabar kalakuan nu terjujur samemen upat mitutur pekriksa badan sakujur sepanjang jalan soreang wawale di aspalan sepanjang acan kasih orang bapak wawale di akalan sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mikiran maneh halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang Kabojong ka Purwakarta nyangan jalan ke desa bati bengong napa nyipta nangan padi sidik pujaan rasa aduh Jomas kilang barani ngaraga tapi ngaraga raga ayah anu ngayuga lalinya pak kaya aku sayang aku pangeran melangku kerja sadaya pastinya jadi apa kecilnya rosa balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis kitu aing kana ku gagegean teh sih sia mah kababaturan hayang ngegel cing jeung
babaturan teuing mah totong hayang silih gege. Hai pamajikan diantap sementara di gege. Aing teu hayang pasea jeung Sianterja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teman. Sama. Hayang langsung jeung saya. Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia. Dulu ini Mas. Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Mo. Hayang sote pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing dengekeun. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosin. Ini teh seuri goblok. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Aduh. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung sare di imah. Terawe anjing. Wah. Lain ka batur mah bisa. Diri teh ku terawe teh nyari. Aduh. Aya lu boleh aya lanjut. Uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Bener. Atawa telum di laut 3 minggu atuh pae nyari teh Nyari ampun nyari kene kojor modar teh nyari yang tong loba ting heureus ya mun geus lah sepodok umur da yakin unggul lain mah lah naon unggul salira ini-initan itu nya anu bakal unggul mah Portugal unggul kaliwat kaliwat atuh tak itu ya wayahna bantuan bejaan bola dia bola tamtama mangga ayo serang mangga wah singkir naon tinggalkeun lamun baju aduh kumis diberesan erek gelut hei aduh urang pringganda nih ladenan ya sudah aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan aing teh naon usaha tina ganja oh tina ganja bugo emang cekil atuh mun cekil teh usaha tina eta teh euy oh pasti atuh ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Sorowe jeung bogatkeun ti koro aing oh tidinya dendamna teh mo hei Gatot Kaca saha we ka dieu lah anu datang ka depan aing sakira-kira wani mah tukang channel HP-na datang nera tangan demam datang nera tangan demam pakulingan anak kasep teuing ieu jelema jeung lunguh jiga-jiga turunan we enak iwasta nu jadi wadana nah maneh meuni kitu tukang olo-olo ya bener Raja Penggawa iya sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan ngaranna Abimanyu naonana si Gatot Kaca kaula adina kasep euy
Nah, Kasep bener Kasep. Tukang gamang we kasep. Jiga turunan Tionghoa. Kaciri petet ya. Sok kayangnya urang oko pikelan pati. Bener. Ya. Maju sia. Goblok. Gado ditajong. Buat tengah Hebat euy. ya dia budak. Hiceup sabedug sakali tapi nahat tajongna nepi ka peureus kieu. Aduh. Kawas kepret Kang Yadi kieu nya. Oh kitu ulang. Ayo wah. Aduh. Gelo euy. Teu sangka deung ieu. Ayo maju kurang ajar ya. Aya sia. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun. Lesotkeun ayo. Hayangnya hayang. Lesotkeun. Geus eleh. Eta geus eleh. Eleh hiji. Eta eleh hiji. Alah. Ayo siap kurang ajar. Aya naon? Agan. Naon? Juragan Abi Manyu dialungkeun. Pilarian. Aduh silakan. Lan pikang perang we cenah. Gatot boy. Anu karasa awak Manyu. Dikersakeun salamet Kang. Nuhun. Wah sakitu ge gua. Sok. Ditinggal ku Kang Nuhun. Dimas. Abi Manyu. Kakang anterja. Kumaha? Salamet nuhun. Loh. Ya. Lan. Di mana ragra? Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Urang marere. Atuh darurat leret ai lempang teh. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getihan. Iya pipi abdi kata jos. Ubaran le. Barang geuning. Tiraha maneh make jeung lagam kitu sapragau sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajeng si Surai. Agan kaula eta salamet. Salamet dawala samuhun-nuhunna.
meni melang abdi duh hariwang pugu haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah lain tuh eueuh insap-insapnya eta Sutijah jelema gede hulu sombong teh jelema kitu teh padahal dulur teh kayaknya teh oh dulur eta teh jelema gede hulu ini reuas menawi teh aya agan duh beda murid Saddam Hussein ari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna wah kabula kabale syakabale serba serbi serba guna masih ana siap mati gitu ya bisa dianggap pangeset terbab bisa sekalian eta tarompet bisa multifungsi ngacapi nyaron nah eta teh panah ongko gonewa dipake mentang bisa bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa tiasa ku abdi wah ku abdi tiasa hiburan aku akan asa nyarios acara mangga gan acara ngebutan opak agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun surupkeun teu percaya teh abdi teu tinggalikeun nya ya burukan teh deui geuning sadanu ngara gaji harpusna teh chef palai lagu naon agan naon palai lagu naon apa ieu terek perang lah keun ante perang maladan urang ngalagu heula we nama menurut lagu naon sing sok mental lagu genul asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi pangitan ta eta tah kitu menak teh apal kana lagu menak teh apal kana seni da moal nyaah kacuna ge moal mata kaya duit keur seni teh dihakane geuning apaleun teh lain teh apal teh gerak ku gandagukeun sok Tesangka gening tesangka temalire nu satia nah geuning silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadon ngahina aing gan abdi teh asa narompet cing sok yor cing tarompet teh surupkeun heula surupkeun Mana lagu naon agan? Cing buah kawung. Buah kawung. buah bani pulang bener alus nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyilakakeun kabeh jelema teh rasakeun buta-buta
kos nu gelo we ka aing ah. Ting dianggap naon aing gitu. Aing jiga lempang dornanya. Tiga kan? Aduh. Anger. Alah. Cicing. Aya Eka dulu. Pemandruna paman. Sahata. Sobik ka di kapayun lingina pulangan sebagian usara pebadana paman. Aduh. Jok si sekakring. Kawala. Naon? Hiling. Montong ngahalangan akang syariai. Hujan. Montong susu lumputan siang goreng patut. Ora sapira udang denawa ora sapiring. Ayaku hebat teh makan aing euy. Oh beres kan. Bukan akang. Alah kalau bukan akang cilaka. Oh betul. Pasti melenceng sama yang Walah. Nganawi teh aya agan. Hebatnya kan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh, tapi tingali heula panahna nu saha, tingali heula panahna. Itu. Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus. Segit dudunungan. Nya, nu agan teh mah. Ari nu maneh mana? Kaseredkeun kudu agan ka jero. Sok bede. Bilih teu percanten mah ka abdi. Nah, hade teh ka abdi berarti. Aduh nyangsar. Apet. Nah, kakara datang nu dekening euy. Hor, jadi heula dewe ka dieuna. Simpang simpang bener. Agan puntennya. Aduh. Nah, atuh geuning kakara datang nu mawi. Macet bener. Rupina mah kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblok. Ih. Beda deui. Sia. Push.
nyesok eta bandring gue yang tinggalikeun jika kadu kan keunang kitu dah nanaonan Aisyah healing bisa kena gitu. waduh nepi ka kitu eta Healing bisa kena gitu kan. haling bilih keuna geus keuna nuhun jang sawangsulna bos kawan ka kolot teh ampun mun urang malere ke banding teh awas sia bro ngabongohan kai iya jadi gebuk masih ngampul Lusilan paingan ini hartina gunung Lusi cacing paingan nyata tersangka datang ke hadapan aing kasa anu bisa dipercaya Syara Rakti iningan bodoh siap tanira tangan datang tangan teman yang pakulingan terang ini tentang prapta si Gatot Kaca buru-buru atuh gerak tajongkeun eta lilinggahkeun sana menang hese capek ama usaha Promios ayo Gatot Kaca iya montong make jeung nita sian terja montong make nita si Jakatawang Abimanyu datang aing jeung sigat Kaca ayo harapan gan sing katugan hali ayo Dimas kedek wa Kang sawios Kang sawios wa Kang we sawios Rai Abimanyu Kang ulah manyu abdi ajogan jejak sia moy lain sembah ka pihak trukohnya Kakang Masin iya ayo Hariwang jang dina mangsa ayeuna sok hayanya orang ijen patutunggalan Gatot Kaca doh Kang saya nama da kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula kalayan ieu anu ngaberontak dipringsan dani panuhun tiasa direngsekeun ieu ge sami sareng akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk tigirang ya montong loba bacot sia ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajaan oh iya dukuna urang wah eta paranormal eta iya paranormal Lain itu normal gitu kan. lain paranormal kuring menuntut normal kali Kagok bener.
Aduh, ai meurepan teu kelek we. Nah, ai kelek dunungan. Meuni jalang sengseng. Beda jeung koleksiana. Beda jeung koleksiana. Abdi mah Tapi koleksita. turunan ti Mitoha bawa awak teh. Nya ai saena mah atuh Gusti Prabu naon? Ai saena mah da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatotkaca teh. Saena mah sering hapunten kumaha carana. Wah, Sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papaseaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua atoh dipikanya teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu silaing. Dumeh raja. Bina-bina. Aulah. Da kasinggung dewek euy. Serawos. Cabuk si kowe. Bapak mah kebesaran Maju Gatotkaca. Ha? Sok singkil lamun kitu masalahna. Aing nya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, ya tegalana, tega pati ya. Ayo.
buru eta guna Allah gila ayo Gatot Kaca kumaha Kang bener maneh tiga pati geus buleut pinastikar sahyang tumampara ieu ge ieu tarumpah lilinggakeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatot Kaca atuh Raden Gatot Kaca pinasti remek pisan dadana sorak kena dia hidup 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 Nalakasura hidup Dimas Gatot Kaca di ya Kang Yi olah silaka cepot aduh tobat tinggal dia Kang Gatot Kaca di kumaha Dimas katinggal mah digebuk tapi kumaha aduh ampun teuing aduh Kakang Gatot kumaha teuing nya teh Kang di kumaha akang itu apa Yi aduh wah ya tinggalin Namruk tinggal kitu dulungan belum kan aiten babari Gusti kumaha tos kieu yeuh agan cing bapa maneh kali gitu ayana gandeng uluh agan tulungan wa di kumahan mah teh Nun ditajong wa lan tajong ditajong wa uluh kumaha wa parantos kieu wa alah hebat tajonganana kan wah lain beja Kang nya bejana mah gugur teh si Guyur eta teh nya si Guyur mah tajongna jeung pamajikan mata kabur wae dua petingkat wah bulan cing tulungan wa percaya ka wa lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca wa leungit kepercayaan putra Antarjawa wa sageurkeun wa omat ing wa atuh nya wa kepret siapa ing tuh nyebut yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah wa cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang wa sok nya wa tulungan we wa cing persanten percaya ka wa lain senjata dunia dulu jang yuk lain senjata dunia nu dipake tuh udah kolot nu waspada wae muat ti kadipaten dunia keneh tah syakuyuk hei urang luhur jangan nunjuk itu karena bintang Kang hei urang luhur tun entong kasa kesek dina kayayas tun entong ngalelewes ya sialo ngadalang gitu ta kumaha Allah dalah uluh geuning ti sawarga itu semah aturan dawuh lan semah katuran dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu
Rek dikucurkeun hidup Gatot Kaca waras teu makaning jati teu makaning waras saluya. Lilir yang merbangun tah loh lilir yang merbangun kayak ngimpen sare ngalinuran yang ngalinur aya we ge jelema nanya euy hirup aya we aya da eta jejewirna cu uluh agan aduh wa gening aya eyang ti sawarga heueuh kasep doh pot lan ku abdi tahu ku abdi sini di Landongan kumaha karaosna cik udah lulus eyang doh lulus tang tos bulan nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian siapa sih kepret ke kuai sok sakalian ulah kagok hayo doh teu wantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan daru sinegul nuhun mah sawangsuna iya diuk kasep kulit waru angen tahu si dugul budak dugul kulit teke lain si Aples kita halo di sini Aples siapa di situ aduh Aples apa lalu patau lawan deui Sutija Kasep di molam ta eta simpen heula wiatkeun ka Semar tarumpah Serama ieu pake gua ngawiat gua ta sok buru ta ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija di molam lawan amit doana wa wilujeng lalajoan aja pade sokale ini jang saya Aisyah teh resep ngadukeun jelema ha jadi dalam karusuhan hirup teh ay sadaya-daya ieu teh sawatawis kalapatan di guru saruana jeung si laing ya di dunia teh lirik di mundi dunia masih lain teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana si realingan si gaing rumaos buru-buru cagerkeun kersna moal sarua bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna adalah ayo init mangga init bade hayo init Gatot Kaca init bade Kakang Semar tenang init tenang ayo init udah anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu besege aya nu ningalieun ka Ama Kasep saha bae oge pogo daing teh mata peda ujub daya udah karek merojol gitu ya sok Gatot ka Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka Ama moal aya nu ngadengieun Surama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu sahaya di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu ajajar we teh kolot lu cik kan ieu sahaya ditukangeun maneh ngadenge sora aing eta lawan Boma lawan Gatot Kaca
ieu saha dewek di tukangnya bisa ka penampakan di tukang mah da eta nepi kaki lebih ka sararomong mah sararomong kabeh oge lawan pema moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengeun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si laing sok lawan Gatot Kaca ya kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tingali saha di tukang Bang Jagona ieu cing tong heureujang tong hareureung ya tuah waras nu bakal jati-jati tuh bakal waras uluya cager tah kan antep benar tanggung jawab hei Cakra mulang deui ka asa Asep aduh iya kumaha ayeuna kumaha pipikiran aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak nepak dadaken sajadi linglung kaula tuh keur pasea keneh buru-buru cokot eta tarumpah lingga aduh anak ing Gatot Kaca bawa manawi teh sanes ua punten we ua putra geus teu naon hidup ua moal pilih kasih yakin hidup mah teu salah saha teh digusur teh mah batu ribut ieu mah hees we atuh Ari tunuh alah hudang sia Allah sadaya-daya kaula nu nanaonan teh nepi ka kitu ngerakeun sia hadekeun eta lilinggakeun sana sadaya-daya hadekeun dek kumaha rumaos sidik si anu salah der si kebo ijo diampihan ngaracun kolot sia rumaos peke ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing rumaos sama hapunten eyang tah Gatot Kaca hampura akang aduh kang sami-sami ai geus kieu sedih we mah khawatir ai geus kitu mah Kang hampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang sami-sami anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan timalan hapunten sakali deui ama geus bebas hate warantos tah kahayang teh kitu ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran paeh silih rasanan salah silih benerkeun poekeun salisa angan timalan ya Akang ai geus saling hampura mah beres sagala rupa ge bebas Kang alah hapunten tina sagala pihak kalepatan ageng sementeun alitnya mohon ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang ti detik Silubaran Sari tutup lawang sigataka